Pak ieu nu ieu mah. Kajet mangan lu ieu mah. Atau mah kuda ganti kumaha kebayang. Cuman kamu gagal, aku tahu dari sekian petualangan cintamu, tapi kamu gagal. Gagal nah. Kau tak bisa menaklukkan Bupati Pangandaran. Dah. Nya. Itu pan gelis Pak nya nya gelis mungil tapi geus kapeulaan ku batur Pak. Nya ada teu mungkin bogoh ka maneh harus maneh. Eta mata kau ge mending kena ngumput daripada aku dicerca dengan kamu muka bajingan gitu Pak. Nah, kok tuh Pak? Saya malu. Kamu memang bajingan. Hidup bajingan. Iya daripada bujangan terus. Selain bajingan, kamu juga penyebab kemiskinan. Tah, ieu teu narima teu naon maksudna? Kemiskinan yang terjadi di Jawa Barat diantaranya disebabkan oleh adanya janda-janda muda yang ditinggalkan oleh laki-laki durjana. Durjana sa? Maneh? 4 janda yang kau tinggalkan melahirkan kemiskinan baru di Jawa Barat. Iya Pak. Kakara sadar ayeuna mah Pak nya. Udah kumaha tuh Pak. Da itu ge berenang mikir berenang salila hirup jeung si Ohang berenang kakara sadar. Coba bercerminlah pada diri, berkacalah pada wajah. Ya. Coba bercermin. Genteng sia teh atuh. Jadi playboy teh genteng. Pantes teh jadi playboy. Justru eta Pak. Untung beak di imah. Para reupes. Teh sieun ningali banget ieu. Tapi anehna teh justru eta aja kalau yang eta awewe betarampeurkeun. Eta. Dia. Apa? Harisnya sing genteng. Genteng kumaha Pak? Introspeksi. Introspeksi. Heeh. Nya, ayeuna Pak, enak keur introspeksi Pak. Alhamdulillah enak teh nuju digali introspeksi Pak. Abi Maksudna kumaha? introspeksi Pak. Heeh. Introspeksi teh Ieu introspeksi atuh. Monya playboy kieu aing teu pantes. ya teu naon. Teu pantes.